Pertama kali nyaba ka imah dulur. Jadi cari tanahnya dak ieu dulur aing hayang di Sabah atuh lain teu hayang dak nya kahiji pan sok teu kaur bae ngaranna geus rumah tangga ieu. Ieu mah mungkuna mah keur halodo mah heuh dak ieu aing heuh nyelangkeun bae ja ieu bari jeung mun hujan mah kudaria kadeuleu nyah jalanna syok sieun leueur tea. Aya komo pan ieu nya mamawa anak atuh heuh mana teng ti ripuhna budak jadaekeun di aing mewek ge mun sapertina kahujanan di nagara ieu deuleu kudaria nya heuh bari jeung jukut pan aing mah sieun. Lain sieun kana naon ja sok sieun ngaguling dak nya heuh atuh ngaranna bikang ieu sabisa-bisana ge kumaha horeng ja parangsa aing mah tetep bae dak cemen. Kebel ti kebel pan dak nya ieu geus nyampe tah heuh ka lemburna heuh nyampe ka imahna dak alhamdulillah nya heuh jadi turutkeun ieu kahayangna tah ieu nu bogana nya. Atuh tidak lupa nya aing geus datang ka dieu mah pan atuh disuguhan dahar dak tujuanna mah nya nyaba atuh heuh pan aya dibere dahar mah atuh kamayangan pan balikna meh teteg. Jaleng ka mamana ge panu disiar mah eusi beuteung tah geus seubeuh mah dak biasa heuh ngobrol doang kieu kumpul-kumpul.